Nemandak jeung wali masing hade. Jeung wali masing hade. Pernah terjadi di dia aya anu maling motor. Keur tahun mana? Nu hiji dibalikeun, nu hiji makan teu dibalikeun deui. Antepkeun bae. Ulah rada ngadoa saeutik. Kunaon nya teu kebel ngaku ka imah. Hiji, nomor kedua orang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti-Gusti jatuh duit tu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuhna anu mangga eta mah ngan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan lagi tak Ki Haji pabaligan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isuk na Ki Haji bebeja ka kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih ja kula teh atuh ja Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah kiki gua lalakona bedakeun gua gitu-gitu saat anu maling ulah yang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah masalahnya bede bohong eta teh cek moal teh rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat